aing sahur jeung huwut keur penting. Ieu bau-bau lebaran geus ka ambu. Aing can kabeli sempak kurung-kurung acan tapi na. Bingung aing hirup ieu wae asanya. Pusing aing di dieu we malah suram di dieu mah masa depanna. Aing ngabanding-banding manuk aing lah. Dua manuk masih kodok aing banding ka ceulila. Berangkat pokona lah. Bener tuh. Kenalnya. Ini mah daun kolonyo. Yang wae asa barang kieu mah loba copet tadi di pasar. Coba lamun copet teh mah pasti lo barang geus bawa ka Bogor beuneu. Aya wae juga mah 2020 mah. Itu si Ipin. Tumben sorangan wae ka mananya si Upina. Eris geus di maris. Apo angkot di pasar Oh, geus di pasar geus meuli naon? Ieu meuli takjil. Oh, meuli takjil. Jeung buka lim. Nya Oh, atur. Ngomong-ngomong kok sorangan wae sih? Ka mana aku dong Teh nyaho risan manggihan urang ge. Oh, atuh. Nya tuh es di payun nya. Heuh, sok mari. Teh. Pak. Ada teh. Kabeneran wa sia penting budak kita raronda wanya. Raronda budak saya. Budak si eta si kodok si poang geus karitu sekali ngahudangkeun sahur. Wae lembur. Engka pagi jeung mana? Bawanya. Kita raronda budak teh. Biasa sumaling lah geus bulan-bulan ayeuna mah sumaling biasa kobaran. Ilok Serius. Geus wae nya kitu we nya. Heula tuh. Oke. Ada di jalan teh. Aing kebonelan ieu. Ini lagu yang berjudul Eis ciptaan Bang Ijul. Coba kita cover ya. Ini mah gitar pales. Can di slim ieu mah gitarna. Bikin pales kieu. Urang geus nyaho maneh jeung si eta. Urang geus apa tuh kan? Ieu mah gitar can disetim. Ini kan pales kieu menyage. Coba kurang langsung karetna we nya coba. Lamun mane jeung si eta. Eis antosan heula. Saha nu ngabandring aing, leuweung ngabandring na make korma mah, ieu mah make batu. Kali deui aing banding. Bisanya. Kodok. Nyeri aing di bandring. Dok. Kenal sih, Dok? Sia ang. Aing anu ngabandring sia mah. Muka bandring.
Pantesan tapi wiraga karep dok. Siapa ngabandring anglen bangke ucing ku aing. Buset, sana ngomong bangke ucing gua. Ih, siapa kodok kedeng ke lobaran. Siapa dok? Siang ke lobaran lo beli baju dok, beli linggis weh. Sia jeung nahan bangke ucing dijikeun jeung manggis ya emang ngeunah di. Au gelap. Cara angkis ya maang. Di mana bu aya gorelap? Buset, cang di mana buah poek tah, kos banget sia. Kedang aing boga ide. Dia bandringan. Oh, jadi siang nu ngabandring aing tadi make batu. Leuheung make korma mangeunah meureun aing buka. Saha nu ngabandring gua? Aing ngarasa ngabandring ge hanteu. Sia mah bangke ucing deui ngabandring poang. Goblok. Dok, geus beli baju lebaran can? Emang cai di mah sia hanang. Buset, aing nanya ka sia, siang geus beli baju lebaran can? Oh, engke ku aing dianter si arek meuli keran mah. Buset, baju lebaran dok, lain meuli keran. Sia dicongkel ku aing teh ceuli make linggis. Oh, engke we sekalian meuli keran, sekalian meuli manggis. Jeung aing dianter ku aing. Gampang ngaco wae aing ngomong jeung sia mah dok. Oh, ang tenang we ke ku aing dianter si arek meuli keran jeung manggis mah. Henteu ang. Ngomong-ngomong sing geus meuli baju lebaran can. Pantat tadi aing ngomong kitu kodok. Ka mana sih ang? Ka Arab Saudi. Maling huy, lu atuh aing. Buset. Jalan sih ang. Ka mana sih? Sia nutur-nutur aing wae. Mana ang wantur age eueuh. Buset, nutur-nutur lain wa nutur. Geus deuh aing arek balik heula rek buka heula Amenengan ge ang, aing nama orang balik heula ka imah masing-masing soal arek buka ieu. Ke penting karena kurang nongkrong deui. Pantat tadi aing ngomong kitu budak. Astagfirullahaladzim. Geus aing balik heula. Ke penting ulang nongkrong deui. Kok ang calang tah buka heula lain. Allahu Akbar Allahu Akbar. Yuk, iris amat malam ayeuna. Kudu mah rehe ieu lembur. Tang-mentang kadang di lobaran meni rehe kieu. Si kodok ka mana deui budak? Kalau ku seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Rehe amat ngelembur. Riz, kadi Riz, diuk dulu Riz. Ya poang. Riz di mana Riz? Tahu semi taraweh Oh, di taraweh. Nah poang tuh taraweh Itu Riz, kurang kerhalangan Riz. Kerhalangan pas awe wae kerhalangan Kajian Riz. Si nelayan geura balik ieu geus taraweh teh. Malah jumat calang. Iya beneran aing sia ya. Kita tadi aing sore kapanggil RT. Ganteng ke RT nawa. Kayak tuh orang ngenosorangan gitulah. Batur sia ka mana ieu si kodok. Lainnya aing kita nungguan di dieu. Aing sore aya amanat di RT yo, terus sore kapanggil jeung RT. Sia peuting aya nata ronda, kalian jeung udang ke sahur. San kita udah misau. Sia jeung batur sia biasa si kodok capek. Oke, siap Pak. Ulang terus ya, aing menang amanat di RT itu soalnya. Oke, siap Pak. Makasih Wak infonya. Aing balik ke lalunya. Ayo geura balik teh. Geus peuting aing. dipegang ya Wi. Sok manari. Aing sorangan deui wae. Si kodok ka mana cenah sinari ieu. Mending bobo dulu di sini. Oke. Kapal ke office kodok kayak gini. Tapi yang sok capek aing ngomong gimana teh. Aing makanya ngomong naon main sok ngajawab naon. Sudah kena teh amanah di RT. Tapi mun main ku aing dibejakeun sok kesel hate aing ka mana teh.
Sahur gak? Sahur gak? Sahur lah, masa enggak? Kodok. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nyambung aja. Iya, Wak. Kemana sih, Wak? Kodok, Pak RT siapa ngaronda sekalian ngaudangkeun sahur. Emang aja gitu wak janda ki waris emang di janda di mana? Janda we. Ngaronda kodok Atuh wak ki war makan geus penting waktuna sahur tuh kunaha manitah na ngaronda ulah nangan janda. budak-budak. Ngaronda kodok, ngaronda. Di kalian ngaudangkeun sahur. Bubar kita Celestia. Mana buah aya janda nangan sayur tuh waris. Kayak wae subuh wak mana-mana. Pusing ge. aja siapa? Wak si Pook ka mana? Ka Bagdad. Kemang bah emat. Kus nama ta budak ekbit lah ta si Pook. Nan sekodok. Tungguan menilila tata di nungguan di jalan kota sarean. Iya aing jeung jelema PA teh. Karena nyambung aing can ngomong can naon, geus ngabace yo. Enggak aing tadi menang amanah teh si Wantur, tah neangan janda nu ngalah sayur. Tuh ada di mana ya? Jangan janda. Tadi si Uwa ka dieu, urang titah ronda bari ngaudangkeun sahur, lain nangan janda ngalah sayur. Aing ge nyaho, tapi neangan di mana? Buset, titah ronda bari ngaudangkeun sahur, lain nangan janda. Aing ge nyaho, tapi di mana neanganna? Sia mah cenah sia tadi imah Bah Emad rek Fitra. Kok sia aya di pos sih? Buset, sanu diteun Bah Emad buat tata digeng di dieu. Sia mah bolot kodok. Emang nage kudu dikieukeun yo. Sia. Emang aing kura-kura ninja di pakaian kos kieu. Nawang. Nyadar naon, Pak? Action. Au gelap. Cara angkis ya maang. Gimana bu aya gorelap calang. Buset, cang di mana buah poek tah kos banget sia. Action. Gedeng ge ang. Nah, si sia teu jelas amat. Adam. Terima kasih dicalai saya. Pangaco wae aing ngomong jeung sia mah, Dok. Ang tenang we ke ku aing diantar si arek meuli keran jeung manggis mah. Henteu ang. Ngomong-ngomong sing geus meuli baju lebaran can. Siapa aing tadi ngomong gitu budak. Bari pergi nya. Action. Wae loba-loba rek loba sih mal loba copet. Coba lah mun tadi mantap. Yuk, Eta loba ieu kan ego. Non sih? Remang-remang nih. Remang-remang. Emang tuang tuh taraweh turis. Ieu beuteung urang areungap, Pris. areungap Tadi buka jeung cau sasikat. atuh barina aku ang buka teh liar emang tuang tuh taraweh Turis, urang keur halangan, Ris. kerhalangan pas awe wae kerhalangan Kajeun, Ris. Si lain geura balik ieu. Geus taraweh teh. Malah cinjung Jumat calang. Iya kabeneran aing sia ya. Nah, Pak. Kita tadi aing sore kapanggilin RT. Ganteng saya teh na, Pak. Aya ada orang yang sorangan gitulah. Kumaha? Sorangan tadi makot kumaha ayo.